Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih berambut panjang. Janda mana Tuhan senangi? Janda putih berambut pirang. Janda mana Tuhan senangi? Janda putih berambut pirang. Ada anak aing ka mana si William? William! Sia di mana William? Barudak sana pa si William teh. Tuh, Mak. Ka mana si William? Ulin juga. Kita bareng yang sia. Allah, kebuset ya, euy. Menang lauk ka sia? Allah, Bu. Ya. Sebenarnya nggak usah menang lauk mah. Aing nangan si William. Si William, kemana? Dipikir-pikir suara aing halus oge nya menjadi artis. Sudah aing jadi artis. Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih berambut panjang. Janda mana Tuhan senangi? Janda putih berambut pirang. Janda mana Tuhan senangi? Janda putih berambut pirang. Mak kernaon? Aing neangan sia, aing nanyakeun ka babaturan sia eueuh. Babaturan sia mah aya keur ngararusep ari sia tos di mana sih? Terus foto jeung artis, Mak. Wah, sia urang lembur sekali foto jeung artis. Ieu, kina ieu. Di foto jeung saya sih sia. Pokona jeung Bonang Gobel. Nah, ieu, Mak. Buset. Sia foto jeung Bonang Gobel ieu lengser terhit sekabupaten Karawang. Nyamun. Anu boga lagu goyang panganten. Sia foto jeung sade. Waduh. Jeung Miss Dakem ieu buset geulis-geulis teh Miss Dakem. Keur mah geulis viral deui nya. Tah ieu sia foto jeung sade talalaki ya. Wah, ada ka bintang Pantura. Artis yang tertinggi terkenal bener belakangan sia. Salah. Alhamdulillah anak aing William sia geus apoto jeung artis mah gedeng dege jadi artis merenya. Sama percaya teu. Ulah aing ingin percaya ka sia. Ya. Kumaha nya lamun aing jadi artisnya? Aing geulis heueuh, bahenol heueuh, bodas heueuh. Sugan we ka aing panggil jadi bintang tamu di New DM. Jajaka terus jeung Askara. Terus ka aing dipanggil ka mana-mana mod jeung sia. Kesi itu aing alis kan ngaranna ge nya. Oh, jeung si William jadi bintang tamu. Baik ke sia jadi artis jeung aing yuk. Iya, Mak, ulah sok nguyahan sorangan. Hanya tadi uyahan ku aing rek sanes nguyahana. Dengekeun ku sia hirup mah kudu boga cita-cita setinggi langit. Sugan we aing jadi artis mah terkenal di mana-mana. Kesi. Kayak aing terkenal meureun sia oge jadi kauntungan keur sia. Kesi mana satu? Mana si William? Kesi. Enggak liwat. Kesi. Aing terkenal di mana-mana. Pokoknya kayak mah kurang dukung lah. Aneh. Kurang foto jeung artis mun mah yang jadi artis nah. Sia!